Tanpa mengirangi rasa hormat, urang sami-sami ngadangukeun tausiah wejangan untayan mutiara hikmah anu mana pangresa al-mukarram anu ku urang tadi dinanti-nanti. Alhamdulillah sakedap deui baris ayeuna nyampekeun tausiah ka urang sadayana insya Allah. Kuasa kituna langsung bae urang sangakeun ka mantena sadayana waktu sadayana tempat al waktu wal makan tafadhol alaihi mangga kanggo mantena sahibul fadilah al mukarram al ustad Nana Gerhana. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin Allah, ku kudrat Allah, ku pangawasa Allah, ku kaagungan Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku idi Allah, ku takdir Allah, ku pangawasa Allah, ku kaagungan Allah, urang jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena urang kudu sadar yen urang teh manusia bener wae lain malaikat salah wae lain setan bener salah pada mika boga matak ulah sok nyokelan kasalahan batur da urang ge sok salah jiga batur. Para asatidah qori-qoriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormateun simkuring guruaneun bikeun simkuring ais pangampi pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wancen ukiwari urang ngariung mumpulung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja cenah beja ieu trek pangajian. Ngaran-ngaran pangajian kudu hade pangajianna, ngaran-ngaran pangaosan kudu alus pangaosna, sabab manusia nu alus teh lain manusia nu hayang diajen batur tapi manusia nu bisa ngajenan batur. Lain jalma nu hayang dihargaan batur tapi urang kudu ngahargaan batur, lain urang nu hayang dihormat batur tapi urang nu kudu bisa ngahormat batur. Hadirin kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Ari Allah nyiptakeun manusia teh tujuanana pikeun ibadah. Lamun nu dagang pasti tujuanana hayang untung, nu tani pasti hayang hasil, tak ari pengajian tujuanana hayang naon. Cek bibir mah hayang ilmu, ngan cek hate mah da hayang lalajo urang. Tetela kuring teh sadar teu sadar keur nyengeurepan jelema tukang garawar-garawardul. Rek teu ngawadul kumaha antara bibir jeung hate patojanya cek bibir hayang ilmu da cek hate mah lain. Lamun bener harayang ilmu aya ilmu nu matuh aya ilmu nu matih. Ilmu nu matih teh ustad nu matuh tasaha ustad nu deukeut ta eta ilmu nu matih. Ibu maot ku saha ditahlilan ku nu deukeut. Ibu gering minta doa ka nu deukeut. Geroan kuring ti Bandung cep kitu aya nu maot teu sudi teuing datang ka dieu jalan age rajet. Tapi nah ari urang sok ngahina ka ustad nu deukeut sok ngaku. Mun cek sim guring teh ibu saha ajenganana ustad kukut we kitu.
Cing atuh tad lamun aya di dia ustad kali-kali mah kasihgeung saeutik disebut ustad kuku teh maot si eta bikeun paculna mangga weunyeun kuburan sorangan. Lamun bener ibu harayang ilmu ibarat ibu we meuli jam gantungkeun weh kuduna mah jam teh dipake keur nuduhkeun waktu kalawan tepat ieu mah digantungkeun we dipake henteu teh eta teh jam salah teh. Lamun ibu meuli baju sok pake ngarah ruksak ganti deui. Ieu mah baju teh ngadon digantungkeun teh eta mah pamer baju. Loba jalma harayang ilmu tapi ilmuna ngadon dipamer-pamer dina omonganana teu pamer dina laku lampahna matak ilmu luhur naha sok bareng jeung kasombongan anu luhur. Matak hakikat ilmu mah kudu bisa mawa katawaduan hirup beuki luhur ilmu teh kuduna beuki tawadu. Tuh lautan anu lega eta teh ilmu Allah. Curug ancelomkeun kana lautan tuluy cakcelakeun tah sakeclak cai lautan eta teh ilmu Allah dibagikeun ka sasama jadi naon nu kudu dipika sombong. Matak nu ngaran hirup manusia moal aya nu sampurna iwal ti hiji rokok. Tuh. Matak hakikatna mah lamun urang wani nyalahkeun batur tanya awak na urang geus bener. Mun urang nyebut kedul ka batur tanya urang na urang geus daek. Lamun urang nyebut bodoh ka batur tanya urang na urang geus pinter. Matak hakikatna mah mun urang nyebut bodoh ka batur artina urang ngarasa pinter itu boga dosa ku bodona urang boga dosa ku sombong dina kapinteranana. Well. Ah, sugane ngalalarti teh. Keheul atuh da. Tuh. Mun ibu nyebut salah ka batur artina ibu teh geus wani nyebutkeun salah ka batur berarti hate urang geus boga ngarasa bener. Ayo nu boga rasa bener saha hampura setan teh ahli ibadah ahli tahajud ahli duha tapi naha teu jadi kakasih Allah lantaran setan boga sifat aing leuwih alus batan maneh tah pan urang geus sakapeung boga ilmu teh nganggap ka batu remeh berarti urang ngarasa alus naon beda jeung bebengok si setan jalma bodoh jeung jalma bodoh dihijikeun datara pasea naha rumasa boloho. Coba nu pinter jeung nu pinter hijikeun gurger weh naha ateul tanuk egois ku kapinteranana matak nu ngaran ilmu gerap kudu bisa miceun panyakit nu aya dina dirina. Ilmu teh suci wadahna kudu suci maka prilakuna ge bakal suci. Ari ilmu suci wadahna kotor mah anger we lekoh maca Qur'ana teu saeutik lekoh oge ngaledek batur jeung ahina baturna. Weh. Tah, keuna euy. Matak nu kudu ku urang disucikeun teh hampura ieu tah eusi hate. Yeuh botol aqua ieu teh hargana teh 2000 perak piceun caina ganti ku madu pan jadi 100.000. Nah batur nempo botolna henteu batur teh nempo eusina tah matak ngalalajoan jelema tong lalajo bajuna tah lalajoan mah eusi hatena ulah luarna mulia jerona rudet kadong-dongge lemes luar rumet eusi. Rambut gondrong bukan pembohong alus. Palebah mana alusna harkat darajat hareupeun Allah jelema eta dihargaan ditulis di Lauhul Mahfuz. Naon sababna? Rambut gondrong bukan pembohong dibalik gondrongna keur nyumputkeun kajujuran eusi hatena daripada jas mahal dasi mahal sapatu mahal jabatan loba tapi naha duit negara dipaling bangsat ngaranna. Allah. Sadeul atuh da. Sehingga jalma nu boga ilmu teh al haya'u minal iman bakal muncul sifat era. Tah ieu nana gerhana penceramah ieu teh era ibu jadi penceramah teh bahkan disebut lagi lain anugerah jadi penceramah teh musibah. Palebah mana musibah sieun omongan teu akur jeung pagawean. Sieun kabatur nita sodaqoh ai kuring pedit dina sodaqoh, kabatur nita tahajud ari urang ngadon molor pan munafik ngaranna. Kaharti ya. Sedangkan ieu teh nana gerhana teh bakal ditanya engke di alam akhirat nana gerhana kulan Gusti anjeun penceramah sumuhun Gusti nerangkeun naon agama Gusti ngarah naon ngarah rakyat we nyembah ka Gusti leehat teh ka Gusti karena saha karena anjeun Gusti sedengkeun cek Allah al alim kami teh mah uninga utek tongo ulang taga rohpati gogodongan boro-boro diomongkeun pangjero-jerona nu aya na hate Allah uningaeun cikan ku kami urang bedel eta eusi hate boroso teh amplop hungkul bah musibah. Matak lamun wadahna alus, elmuna alus, perilakunna ge bakal alus. Leuwih luhur elmuna jelema nu alus hatena beuki tawado. Ngaran tawado boro-boro mah kolot, budak leutik bakal dihargaan.
Nah budak leutik apal Quran dah henteu, budak leutik osok sholawatan tara, budak leutik osok ngaji bujeng-bujeng, budak leutik osok ke masjid bororaah, budak leutik osok pengajian hees. Tapi lalajoan budak leutik teu apal Quran teu apal hadis, lamun pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Tah ayeuna ieu nu jebrong. Quran dibaruka, hadis diaraji, sholawat dibaraca, ka masjid ge leket, lamun amek boro-boro ka tatangga, boro-boro ka baraya, boro-boro ka dulur, keheul we ibu kasalaki, hampura saminggu teu diolok ku duit hese cager. Padahal Quran dibuka, hadis diaji, ternyata Quran teu matak ngarobah eusi hatena. Tapi naha budak teu apal Quran tapi hatena nepi ka kitu, aya jaminan Allah yuladu alal fitrah, nu mahal teh tah kasucian eusi jiwana. Matak manusia mah nu mahal teh kumaha ceuk hate lain glowingna. Beungeut glowing pelebeh ditowel ngajedog hoream mani haroream teuing gebleg pemajikan gitu. Tuh. Keur nangtukeun eusi hate ngaranna rasa. Kuring tepan beda jeung bapa, kuring beda jeung ibu. Beda lemurna, beda adatna, beda sifatna. Ngan punten pelebah ngalamot gula mah rasana sarua berarti. Kuring teh ti Bandung, bapak teh ti Sukabumi, gerayu urang letak uyah rasana. Tah matak jelema teh sing boga rasa. Dasarua rasana mah mun ibu diciwit batur nyeri, tah ibu ge tong nyiwit batur. Mun ibu dihina ku batur nyeri, tong sok ngahina batur. Ieu mah urang mah ngadon saruana, batur ngahina ngadon diontrok, tuluy diprek-prek, geus dipenjara kakara kaduhung, takdir Allah. Lain takdir bedegong. Kahartos. Rasa, Pak. Matak disebut teh kolbun salimun, ilmu teh kudu bisa ngarobah eusi hate. Ai urang mah neangan ilmu teh nu robah lain hatena, bajuna. Matak poe Senin kudu bodas ngaranyuk pan bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis ungu kabeh. Ceuk salaki teh eureun ngaji teh jangar kana hulu haban meulian baju. Disangkana meureun kiblatna tina pangajian teh adalah baju, padahal kiblat tina pangajian tah robah eusi hate. Balik ti dieu pan ibu teh ibarat imah, lamun di imah bala pek bersihan, lamun di imah kebul pek empel, ngarah naon ngarah ngarah genah dicicingan. Hate urang hayang tenang, moal bisa tenang Pak, lamun ngukut penyakit hate, geuleuh rujit cua ngewa hasud jeung dengki, hampura moal aya ketenangan hirup. Batur wenyieun gedong da nyeri hulu harita keneh. Batur meuli sawah pan muntaber, batur meuli motor ka rumah sakit. Teu kabayang lamun batur meuli mobil modar Pak. Matak jelema anu teu bisa ngemean hatena, jalma anu teu bisa miceun penyakit hatena, punten bismillah ukur samet bibirna can parat kana eusi hatena. Gerasok bararaca bismillah kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih. Ibu teh maca cau pan resep kana cau, tah lamun urang resep kana cau kudu nyaah pek atuh pelak cau. Ieu mah ai kana cau resep ai melak henteu. Akhirna cau teh nu batur weh, cau badag, cau Ambon, cau merek tetet hese asak Sukabumi. Urang beuki kana daging doma, cing dah hamak jeung beuki daging doma, ngeunah cing cobaan atuh tina daging doma teh. Hek urus kukut minimal anakan, boga jaluna, boga anakna, pan jadi sejahtera hirup sararea. Da ieu mah pengedulan kana sate beuki ngukutara. Gerasok baca apa? Lamun kabeh manusia ngagunakeun ilmu bismillah, punten leuweung moal gunul, sato moal eueuh, jeung tatangga moal pasea, jeung dulur teu boleh akur. Pan bismillah teh kudu bisa ngaganti, ceuk kolot baheula jang ngaji teh sing tamat, bismillah teh bisa ngaleungit. Cik ibu teh alhamdulillah cara ge abdi mah maca bismillah teh leungit tiap aya nu nagih eueuh we. Tah eta mah teu tanggung jawab kana hutang gitu. Bismillah bisa ngaleungit teh artina bapak kuring kudu bisa ngaleungitkeun. Ngaleungitkeun naon? Kageuleuh ganti ku deudeuh. Kacua ganti ku cinta. Sapanjang boga geuleuh, sapanjang boga cua, sapanjang boga benci, moal aman hirup. Bener Pak. Jadi geuning urang mah bismillah teh teu tamat-tamat karek samet bibirna. Engke di akhirat pan ditanya saha pangeran anjeun, man robuka, saha pangeran anjeun, pan jawaban urang teh Allah, ceuk saha, ceuk bibir Pak. Coba hate geus wawuheun can ka Allahna. Geura urang tanya, saha pangeran ibu? Allah, osok ngawadul. Sok we da lamun nyebutkeun tara eta teh gede wadul pisan teh. Saha pangeran ibu? Allah, osok ngawadul. Osok pedit, osok sombong. Allah nu mana nu nitah eta.
Gening bibir nyebut Allah teh hate mah teu wawuheun Pak. Bibir ngomong bismillah teh hate mah Pak anger eueuh bismillahna karek samet bibirna teu parat kana hatena padahal bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku pangawasa Allah lamun jelema boga bi moal syirik ku milik batur kabehanana geus kodratna. Nana gerhana jadi penceramah sanu bisa ngahalangan geus takdirna. Da hayang mah jadi polisi atuh. Ngan teu lolos-lolos we padahal jangkung. Ayeuna bapak polisi da kahayangna mah jadi ustad teh. Ngan ku Allah kun payakun dijadikeun jadi polisi, kuring dijadikeun jadi penceramah. Polisi tong sirik ku kuring da kuring ge teu sirik jadi polisi. Urang cicing dina tugas masing-masing, yuk urang ibadah ku cara sewang-sewangan. Well. Tuh batur beunghar geus takdirna, urang sangsara geus takdirna, kumaha teu nu sangsara, sadar takdir jadi sabar, nu beunghar sadar takdir jadi bager, pan ibadah duanana nu beunghar bager, nu sangsara sabar, sawarga teh dibikeun. Ieu mah nu sangsara panas baranan, bah capek bunuh diri. Batur meuli kongkorong, jerete manehna ge meuli kongkorong, ngan pedah nu batur bisa dijual, nu manehna mah henteu. Da bejana kongkorong tina lajada ladang COD atuh. Da jelema nu panasan mah bunuh diri Pak. Padahal bapak jeung ibu lalajo kuring dina TikTok dina YouTube pan kieu di kopiah boro-boro di sarung henteu di gamis henteu ai takdirna cek Allah kudu jadi penceramah surat Yasin kun fayakun tanpa titik tanpa koma kun jadi fayakun maka jadilah. 1000 jelema ngahalangan kuring ulah jadi penceramah da moal mampu ngadon gering teh. Keun we atuh da takdirna. Ta ayeuna bapak RW grasok udang sing badag, gamis sing ngangsar, sorban ngagaplek, da mal aya nu ngulem RW. Nu aya ge ceuk warga, aduh Pak RW anyar tobat. Takdir lain ayana bajuna, takdir lain aya dina penampilanana, tapi takdir mah punten kun fayakun aya di pangeranna. Matak hirup mah. Ceuk Manon Jaya ge, ajangan hoer, wah hoer, leumpang tong hayang cicing tong mung, leumpang dina kudu, cicing dina ulah. Eta we patokan hirup mah. Lempang tong hayang, cicing tong mung, tong hayang tong sok, tong hayang tong mung hirup mah da loba jelema capek teh melaan ka hayang atuh. Lamun ibu ngawinkeun budak, pira kadar ngawinkeun budak, lalakina aya, awewena aya, wali aya, saksi aya, dereg-deg ijab kabul, da beres atuh. Udah hayang dangdut tah. Lamun geus maen hayang dangdut tong nuding Allah, da malaikat joget. Ai hayang dangdut hayang saha? Ka hayang nu hajat. Gadekeun sawah, gadekeun motor, gadekeun mobil, joget dina bajidor 2 poe beres hajat pan jebleh di juru masjid. Paleubah ditanya cing teh kunaon, mang kamari joget ayeuna ceurik, kieu cenah takdir Allah bubar hajat gede hutang, lain takdir lebok ka hayang. Ka hartos. Teu kudu riweuh hirup teh, geus takdirna. Matak lalakon kahirupan manusia mah tinggal narima bi ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah, selesai Pak. Da teu kudu riweuh atuh. Da urang mah loba teuing lalajo kana takdir batur atuh. Akhirna teu riweuh kabita we ku takdir batur, padahal manusia mah satakdirna. Keur jelema nu teu narima kana takdir batur bakal muncul sifat hasud jeung dengki. Nah teu urang nu maju tebet si eta, tah jadi we amok bakal neangan balad keur ngaruksak harga diri si eta. Well. Tah penyakit hate nu kitu patut teh. Keuheul atuh. Kumaha Bu? Matak diomongkeun ge bener teh. Digana ku ceramah kieu mah ungeuk sararea da heueuh atuh. Da eta teh lain kalakuan batur pan kalakuan maraneh teh. Tuh. Geus takdirna nana gerhana kudu datang poe ayeuna jamna jam sakieu. Geus moal bisa dihalangan kudu kieu we Pak. Dia diusahakeun mah pan 3 lemur teh jam 3 ini teh. Ditempuh dina Google ukur 4 jam. Teu apal bakal pimaceteun ternyata macet. Ngan kumaha atuh hirup? Geus we tarimakeun teu kudu riweuh. Awak ibu genut tampal, cirina alus parab teh. Ieu menu genut teh ngadon yang ngeyeng di foto teh. Jika nu teu bersyukur teh cing teh ibu nah hanya ngeyeng ngarah ka tempo langsing. Eta teh penipu aya dina foto ka tempo langsing diajak panggih kuat meber. Mengeus tarima cirina alus parab berarti salaki nyenangkeun. Ngan kunaon atuh salaki meotan? Heuh ngabatin. Bulu panon ponok geus antep tarimakeun deui takdir Allah bulu panon sakieu-kieuna atuh pan ngeunah bulu panon ponok mah tuh kucap kicep ge hampang
Ieu mah teu narima atuh panjangan luk-luk make bulu panon palsu dan nempo urang teh kuajikan nu berat atuh kiceup. Balik ti dieu gelebug angin badak nih lep bulu panon duanana teh kusuruh kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Halis geus alus. Ieu teh rambut Ibu. Ieu teh rambut, ieu halis, ieu kumis. Cing nu mana nu manyangan rambut, lamun ku Allah diantep manusia rob cek Allah teh kami nu ngajadikeun, kamu nu nyiptakeun, kami oge nu miara. Ibu teh sadar teh dipiara ku Allah, rambut manyangan, halis teu manyangan. Coba lamun ku Allah diantep buuk panjang, halis panjang da ngewa. Teu kabayang urang Sukabumi halisna panjang teh sudi aing ceramah di dieu. Tuh pan jadi sebut geulis teh ieu halis pararonok ngan edas ai kaum ibu-ibu nepi ka teu puas dibere Allah kerok. Pan ganti ku patlot da ngarepot diri atuh. Balik ti dieu bari lempang kesang lu atlet dihoak ku salaki ka mana si halis leungit hiji. Mata geus hirup mah bi ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah. Lamun manusia teu narima kadinya nu aya panyakit hate, mata geus we tarimakeun selesai. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi mun bulan ieu tahun ieu kudu kuring anu viral, heudang kege bakal eureun, Pak. Teu kudu riweuh buah bapa anu bakal viral teh. Viral tina nyandung. Teu nyaho jelema mah. Bener ya? Sabab manusia mah gumantung tina waktu masih wal asri demi waktu. Budak ibu baong jeung bedegong tungguanna geus boga pamajikan jadi daek usaha getol ka sawah ngarit ongkoh nah baheula kedua ayeuna jadi daek waktuna. Nah bapak baheula daraek ka masjid da ngedul tuh geuning ayeuna jadi daraek waktu we geus kolot. Ta ibu baheula ditariung nah ayeuna daraek waktu. Mata kampura urang tong fanatik teuing ka batur woi kamar masjid atuh nyeun masjid tamu tara di eusian batur leuwih nyaho saha urang kumaha cek batur tong sok kitu maneh ge baheula jeung aing gapleh. Jadi tina ladang ibadah teh lain ujug-ujug nyaho ka gorengan batur lain apal kasalahan batur tapi tina ibadah kudu leuwih apal saha urang sabenerna. Matak pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Sing pangih jeung awak urang nu sabenerna teh gerasok. Nah bener ieu teh ustad. Matak teu pati hayang disebut ustad teh kuringna goreng keneh. Manya ya al mukarram salat subuh kaberangan. Jadi ulah lege ku disebut dah hirup mah ukur sesebutan. Ibu disebut geulis, iraha disebut geulis baheula keur umur 20 ayeuna geus kolot gumelis eta. Jadi geuning ukur sesebutan boga waktu masing-masing. Matak lamun aya budak ABG umur 18 tahun kuring datang juk kieu sarangeo anana antep. Lamun ini sarangeo ustad jongklokeun geuwat. Nah teu sadar diri. Buuk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuh huntuan seuri pan lucu. Coba nini biak huntu seuri da muringkak. Artina geus aya nu dikurangan, patinggal manusia sadar diri. Lamun teu sadar-sadar wae maka ku Allah dicabutan kanikmatanana suku jagjag pake tujang tajong cabut tanagana pan jadi teu bisa najong kieu lempang panon sehat pake popolotot lain pake maca Quran mah lain pake nempo hadis mah kalau kapake popolotot bere ku Allah penyakit jadi panon pan eureun molototna. Jadi penyakit teh sebenarnya hakikatna penyakit keur ngareureuhkeun manusia tina doraka matak tong dicarek jelema doraka mah jor. Dicarek ke ustad ngadon ngamuk tak engke ku Allah dicarek lewat penyakit eureun pak dorakana bener tak aya bapak tunyuk ke pemajikan cabut tanagana ada ngan samemeh Allah nyiptakeun penyakit Allah meresinya ubudullah manfaatkeun sehat teh pake ibadah ka Allah disebut teh syukur. Ai syukur teh pan ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu mere lamun letah ku Allah dibere cager cing capetang teh dina kahadean lamun dina kagorengan mah kudu jempe sabab jempe leuwih mulia jempe leuwih alus tibatan jelema capetang dina kagorengan. Pan aya urang mah tibaliknya ngagosip capetang titah ngomong balik mah ngadegdeg. Bener ya? Sehingga bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku pangawasa Allah ku takdir Allah manusia geus teu kudu lieur tinggal narima.
tarimakeun we da kahayang urang jeung kahayang Allah teh beda ibu. Kahayang ibu boga salaki teh kasep jeung beunghar aya dibere nu petot geus sok keun bae petot-petot ge jelema atuh sabab Allah dek nyalametkeun ibu eta teh jawaban Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar cek ibu teh ya Allah salametkeun abdi dunia jeung akhirat tah jawaban Allah hayang nyalametkeun ibu teh eueuh deui dibere nu petot pan salamet rumah tangga coba dibere kasep jeung beunghar hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan awet rajet rumah tangga boga salaki kasep jeung beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot dek balikeun teu kajeun malahan mah 3 tahun nu petot teu balik-balik aya hariwang henteu nah teu hariwang kawin deui da percaya moal nah biheung payu petot tuh Allah dek nyalametkeun manusia teh terkadang dibikeun perkara anu teu cocok jeung kahayangna kahartos ya coba lamun kuring jadi presiden da moal eucreug asli ya Prabowo jadi ustad moal balik we habeuneng adalah itu MBG gitu aduh rame euy jadi jalma teh geus boga tugasna masing-masing sabenerna tah di dieu kantenan aya bapak TNI aya bapak polisi aya bapak kades aya Pak RW aya Pak Lebe gara sok caricing dina tugasna da ngeunah atuh bapak TNI weweg daweg gede sora wajar weweg daweg gede sora nah apaan tugasna ge ngajaga keamanan negara bisa aya penjahat musuh ti jero jeung ti luar TNI bagianana matak TNI mah mun titah ka Papua siap ka Israel siap coba urang titah ka ditu deuk naon sok nana gerhana ka Israel ngabedil piit kitu bisa di ditu paling ge tuluy ngadoa meureun keun bab nu kitu bab TNI cenah ka Israel cenah ka Papua mah TNI tak bapak mantong polontong ku aing cenah Israel mah cing teh bapak rek naon leumpang nepi ka dayeuh kolot ge modar atuh Pak lain tugas urang bab perang lamun TNI weweg daweg gede sora wajar lol deui polisi sarua weweg daweg gede sora pan tugasna newak penjahat bisa aya musuh ti jero angkat tangan hohoak Pak nepi ka sieun penjahat ku polisi cobaan lamun polisi kieu angkat tangan palebah deuk newak tewak jigana lamun aya polisi di Indonesia kitu mending dierok da polisi mah kudu weweg kudu daweg kudu gede sora tapi hakikatna punten deuk TNI deuk polisi aya nu dipikasieun salian ti Allah aya deui makhluk Allah saha pamajikan mangga teu percaya bapak polisi angkat tangan datang ka ieu mah dicarekan ti mana purungkut jadi jalma tegara cicing dina tugasna masih tah gambaran upacara bendera tah eta teh gambaran filosofi persatuan dan kesatuan Islam hayang maju tuturkeun upacara bangsa di urang TNI tugasna pan nyiapkeun bendera oboro sangsaka merah putih ormot rok kabayang teu lamun ku lebe da leungit wibawa nagara teh lol bapak polisi tugasna nyiapkeun lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-82 tahun siap laksanakan jawab ku camat laksanakan kabayang teu lamun camat jadi lebe lajeng we tak engke lebe mah ditungtung di mana bagian ngadoa pan ngeunah ai lebe ngadoa mah Al-Fatihah coba lamun TNI ngadoa Al-Fatihah diijabah moal ditanya ku malaikat heueuh teh jadi caricing dina tugas masing-masing disebut we alam persatuan dan tah nu jadi NU tuluykeun nu jadi Persis tuluykeun nu jadi Muhammadiyah tuluykeun nu jadi Jamaah Tabligh tuluykeun nu jadi Sarekat Islam tuluykeun urang jalin urang tempokeun Islam teh rahmatan lil alamin lain gurger jeung pasya wae atuh well sabab bahasa hadisna ge imali jelema nu alus teh nu gawe NU garawe Persis gawe Muhammadiyah gawe Jamaah Tabligh gawe Sarekat Islam gawe naon tuh yatim pangnulungankeun tah miskin pangbantuankeun imah jompo pangomeankeun lamun kabeh Islam seperti kitu jadilah rahmatan lil alamin ayeuna punten parebut usuli jeung teu usuli teu beres kunut jeung teu kunut teh geus 11 jeung 23 teu beres kumaha cek rakyat mending aing ngajadok di imah urang dididik lain keur pasea tapi urang dididik hayu urang silih ajen
Eupan opat mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki jeung Imam Hanafi. Oke, urang bermazhab. Cek bapak teh abdi mah Imam Syafi'i, mangga, abdi mah Imam Hambali, pek bae, abdi mah Imam Hanafi, silahkan. Tapi pertanyaanana iraha Imam Syafi'i pasnya jeung Imam Hambali. Kapanggih dina kitab yang Imam Syafi'i gurger. Nah, atuh di urang ngaku Imam Syafi'i, ngaku Imam Hambali, tapi gurger wae. Tapunten nu sok pasea mah lain Imam Syafi'i, Imam Samudra. Bener ya teh. Sugane ka harti ya teh. Ari ngaku Imam Syafi'i, ari ngaku Imam Hambali, ari ngaku Imam Maliki, tuturkeun jeung akhlakna ulah sebatas ngaku atuh. Iraha Imam Syafi'i pasea jeung Imam Hambali. Di urang Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, nah gurger wae. Berarti Imam Samudra. Sardil atuh da. Ari kiblat ka Syekh Abdul Qadir Jailani ayeuna pedit pan aneh teh. Kira sok pikir ku Bapak. Oh da di dieu mah atuh ngiblatna cenah ka Syekh Abdul Qadir Jailani. Ari tatangga teh dahar diantep. Alah. Jadi orang teh ngomong Syekh Abdul Qadir Jailani teh geuning teu wawuh jeung akhlakna mah karek wawuh ngaranna teu apal akhlakna sebenarnya. Bener? Seperti ibu nyebutkan Allah tapi gede wadul dan nu gede wadul mah Abu Jahal. Seperti bibir nyebutkan Allah tapi pedit, nu pedit masih korun. Ai bibir nyebutkan Allah tapi sombong, nu sombong mah adalah Fir'aun. Mata kuring nanya, osok wadul, osok pedit, osok sombong, kumplit. Fir'aun kadang Fir'aun panyakitna sombong, si Korun panyakitna pedit, Abu Lahab panyakitna wadul. Nah ieu mah kuat kumplit kabeh. Tu geuning paingan cek ilmu urang Sukabumi, nuduh ulah nu jauh, nyawang ulah nu anggang, korehkeun nu deukeut bae, cirina setangtung diri, ulah geuleuh ka Abu Lahab nu geus dikubur, da itu mah geus dihisab ku pangeran ku Allah taala di alam hisaban. Tah nu kudu geuleuh mah Abu Jahal aya na awak urang. Gede wadul. Aduh. Darenge nu sok gede wadul. Lain loba janji eueuh bukti, loba waos nyorostos tanpa buktos paribasa demi rakyat ini ngawadul. Keheul atuh da. Bener Pak. Mata hakikat bismillah teh hampura can kapigawe Pak. Can kapigawe. Lamun ibu rek nanya, nah anak gerhana bajuna kitu, calana kitu. Kuring mah posisi murid. Nu make jubah mah guru, nu make kopiah guru kuring, nu make sorban guru kuring. Posisi murid mah ulang alhuran guru, da kuring mah deuk ngaguru ka sararea matak bajona ge kieu. Boro-boro kiai jeung santri anjing tah ku kuring mah diguruan. Otak lamun panggih jeung anjing punten we cinta pun guru. Salemur nyebut nu gelo teh. Da teu ngarti meureun. Nah cenah geus nu rada gelo ustadna mah make jeung gelo mah nya anjing guruna. Baca dina Kitabul Gumarom jilid kahiji babna bab toharoh tentang diletak anjing. Sarung lamun dilamot ku anjing kumbah ku 7 kali make taneuh, pake deui sarungna sah salatna sah Pak. Tah bawa kana alam pigurueun sanajis-najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeseuh kana kanyerian batur. Kaharti tuh orang masuk rada kurang ngarti jelema ka jelema teh da guruaneun urang teh loba Pak. Hayam naon tina hayam nu teu manfaat, buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, ti kotokna keur aduk, tulangna pan ieu kaum sebelah kabeh hayam manfaat. Coba manusia ngenog ayeuna keneh jual isukan hangru ibu teu payu. Tong ngarasa urang panghebatna, tong ngarasa urang pangsampurnana, banding hirup urang jeung hayam, manfaat keneh hayam Pak. Mata rata-rata orang torekat hambura. Orang torekat nu dikukutna tatangkalan, nu dikukutna lauk, nu dikukutna manuk, nu dikukutna sasatoan. Ditanya ku kuring, "Bah, nah resep-resep teuing kana tatangkalan?" Talu ngawangkong jeung tangkal, tara pernah goreng. Dipikir-pikir dah heueuh ngawangkong jeung jelema pasea wae atuh da. Kaharti Pak. Cing teh bah nah resep kana lauk, talung keneh ngobrol jeung lauk. Nah cing teh bah make jeung resep kana sasatoan, talung ngobrol jeung sato. Sabab bab torekat mah falsafah teh pesekeun, mata torekat mah ulah diterjemahkeun ku hate nu kotor, moal kapangih aslina. Asli ye.
Situ percaya pan bapak ge karek kapanggih ayeuna nya oh paingan si eta teh di kopeah. Naha dan di kopeah mah guruna. Heuda murid mah tong hayang sarupa jeung guru. Tangke lamun kuring geus makom guru tempo deg gagaya bagai. Ayeuna mah da makom murid keneh atuh Pak. Aya makom murid kudu ngaluhuran guru mah aduh teu ridho. Kahartos ye. Sedengkeun makom murid jeung makom guru mah beda. Hiji waktu aya murid jeung guru ngawangkong ceuk guruna. Cing euy, kira-kira lamun maneh teu usaha menang milik moal. Ceuk guruna moal, tanpa usaha milik moal datang sorangan. Ceuk guruna teu bisa kitu, cicing milik bakal datang sorangan. Debat antara murid jeung guru. Tah ieu teh nerangkeun makom, Pak. Makom murid, makom guru. Ceuk muridna teu bisa, teu macul mah moal menang buruhan. Tah ceuk si Abah mah, ceuk guruna teu kudu macul, buruhan datang sorangan. Sok wilujeng lieur. Da jiga nu hadir di dieu ge kitu kayakinanna teu bisa kitu, teu usaha mah moal datang duit kitunya. Tah makom guru mah lain kitu, cicing duit datang sorangan. Nya akhirna teh si murid teh urang silih buktikeun atuh cenah guru, sok leos weh aya tukang bawang beureun. Mecakan mangulan bawang nepi ka jam 12 menang 50.000, pan balik ka ditu hujah menang cenah euy. Guru kuring geus usaha nanggung bawang menang 50.000. Tuluy tah ieu teh bukti yen teu usaha mah moal menang duit, tapi lamun usaha bakal menang duit. Murid pan hormat ka guru, tah keur guru 25, kumaha ceuk guru dewek mah cicing teh tadi 25 datang. Kahartos. Tuh kakarang ngabelenye. Rame euy. Makom murid mah kudu ikhtiar, makom guru mah cicing. Ai kuring pan ieu ikhtiar keneh matak baju ge hampura kieu teh keur ikhtiar keneh lamun engke geus makom cicing aing mah deuk ngagayabang. Jadi artina kunaon kuring make baju kieu makom murid. Jadi bapak gaya tak kitu di guruan gua abdi. Ibu di guruan, saya teh budak leutik di guruan. Ieu hadroh di guruan, geus sok tina hadroh ieu. Naon guruna? Kakompakan. Coba lamun duaan we cicing, nu hiji nyanyi, nu hiji balik geus sok. Ieu teh gambaran filosofi persatuan dan kesatuan. Matak nu hadir di dieu nu sok loba pasea na teh era ieu ku hadroh. Geunahna hadroh ditepak, ngeunahna sora diasupkeun, ngeunahna sholawat dibaca lantaran tepakna ka dinya, nadana di dinya, tepakna di dinya, hadrohna di dinya, pan jadi raos. Coba tepak ka kaler nganyanyi ka kidul, dieureunkeun ku panitia tah. Tah tinggal ulah nuduh anu jauh ulah nyawang nu anggang korehna awak urang nu kudu disaragamkeun teh ucapan tekad jeung perbuatan. Lamun jelema geus saragam cahaya ilmu datang. Ieu mah ari omongan bener ari hate rudet sedil atuh dah. Ai omongan demi rakyat ai harga ayeuna hampir teu kajangkau ku rakyat. Nu gelo sia teh ah. Aing mah jeung bari sieun ngomong kieu teh deui. Gening teu saragam antara omongan hate jeung perilaku teh. Ai kabatur nita saragam, ai kabatur nita alus, ai kabatur nita bener, biwir hate jeung omongan urang oge can bener-bener. Tah makom guru mah hate biwir jeung perbuatan teh geus bener. Lamun guru ngomongkeun bager, eueuh murid nu teu dibere. Ai urang bapak nyebut bager teh kalaka murid mereka urang. Jadi saha nu bagerna? Murid, ai urang nu peditna. Meni para rantasnya. Tah nana gerhana. Can jadi makom guru. Sedengkeun kuring teh ngapalkeun dalil sedekah. Innamal shadaqata lil fuqara. Saminggu eta ngapalkeun dalil jeung artina. Ceramahkeun sedekah yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya, ngulum rezeki nu can aya, lamun hayang babari milik kudu babari mikeun milik, ceuk ngomongna. Sok cobaan penting ieu. Kuring sedekah lain. Naon ngadudut. Saha nu bakal sedekah? Panitia. Kata bubar teh teh bakal aya nu noel dus ongkoh puntenna cenah ieu mah sedekahna pari di amplopan geuning nya. Heueuh deuk ditampa da makom muridnya heueuh da butuh. Sedengkeun Nabi Muhammad lain makom urang. Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta doma. Dan Nabi mah peka kana rasa batur karek nanya naon eta berarti ceuk Nabi hayangeun. Kop jingjing, kop bawa milik maneh rezeki kuring. Berarti rezeki urusan akhirat milik urusan dunia. Matak rezeki maneh
milik maneh rizki kuring, tah rizki mah engke di akhirat. Milik nama domba tapi rizki nama pahala di akhirat. Pan urang mah katipu keneh kudunya pahala mah lapur. Sok cobaan ieu na gerhana, pan menang amplop pegat ku ibu belah ditu, da urang rek jalan ka ditu atuh. Hayang nepi ka puncak makom bismillah teh Pak berat. Matak teu kudu luhur-luhur teuing lah ngaji teh, bisi teu kataekan bismillah we ieu. Bismillah kudu bisa bismillah kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha heueuh saha eta nu maha welas maha asih Allah ari urang saha hamba mah nya ari Allah na maha welas maha asih ari jelema nu rudet wae. Lamun bener urang ngahambakeun diri ka Allah tuturkeun sifat Allah Rahman Rahim maha welas maha asih maka urang kudu boga sifat welas jeung asih. Tempo leuweung hejo lemok tutuwuhan curcor cai ti wahangan lebeut kebeweungeun loba ku alaeun tempongkeun sifatnya ah ka leuweung moal wani nyokot rokrak kaca. Akhirna banjir teu aya, gempa teu aya, urug teu aya, poe ayeuna hampura Cianjur Gunul, Sukabumi beak, Bandung komo, matak banjir di mana-mana kakara nuding Allah. Kersaning Allah. Lain kersaning Allah, pejabat bontongor kokodna. Rakyat mah pira-pira ge ngokodna ge sabatang, pan situ mah beak sahektar gitu. Akhirna teh Aceh gempa. Tsunami ongkoh nya. Heuh ya. Naon eta kutenya padahal bismillah dibaraca cingnya salaki ka pamajikan tembongkeun sifatnya baeud pamajikan tong kapancing emosi tembongkeun bismillah kalau nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih ta urang teh kudu boga sifat welas jeung asih ka saha ka pamajikan heuh nyata baeud pamajikan emang mah tong ditanya nu keur baeud ditanya menyegak kunaon mamah baeud ku sia ngadon paseha. Coba nu keur baeud mah tanyana awak urang, pah bismillah teh lain keur batur keur urang. Tanya awak urang, kumaha nanyana? Aya naonna awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing. Oh, geuning padaringan kosong beasna. Oh, geuning dompet gegeletekan nga 5.000. Oh, lipstik geus dicokelan ku bilik. Oh, wedak geus dekok tengahna, sedengkeun bab lipstik dekok tepan eta teh cocokan maranehanana nu kitu. Dua poe eueuh wedak da galowna atuh nepi ka talung keneh teu boga sangu daripada teu boga lipstik sia teh mah. Ibarat bapak teu boga udud lah gitu. Tah cocokan bapak adalah udud, cocokan ibu lipstik jeung wedak. Bapak jadi sadar, paingan pamajikan baeud, ternyata aing nu salah. Gek diuk gigireun, baca kunyaah. Bapak teh tiba heula rumah tangga jeung maneh teh lain teh hayang nyugemakeun. Ngandalah di kumaha liuk dengan ragap taya heureut pakeun pusat bahan tapi aya ieu teh duit 1,5 juta keur mamah kabeh gebrok anu keur baeud da langsung nangkep lain teh tadi bismillah eta kaharti Pak coba bacana ulah ku bismillah ku geuleuh ku rujit ku cua nya ngarepan pamajikan baeud moal tadi segak ari sia geus kolot teh baeud wae ngadek Pak matak bismillah teh teu kapigawe bener ya. Nyata bawel pemajikan emang mah baca ku bismillah kumaha cara macana teangan hikmah kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih urang teh tong geuleuh tong ruji tong cua nyaah we kanu bawel teh piceun pa TV jual radio ke pemajikan nanya nah TV dijual cekap ku bibir maneh ge geus cukup gerasok teu kudu luhur-luhur teuing sabab 30 juz Quran disimpulkeun dina Fatihah. Fatihah disimpulkeun dina bismillah. Bismillah disimpulkeun dina bi. Bi aya titik. Tah hirup manusia teh tah dina titik. Oh. Artinya titik leutik. Sedangkan itu 30 juz. Hak naon urang kudu sombong. Deuk ngalawan 30 juz bari urang dina titik. Titik teh lembut. Matak jelema nu saromong. Aing ni aral. Nepak dahada pagaweana. Aduh, genah ai ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah. Teuing ngarti tinggal sindiran. Anteuing da kuring mah teu bisa luhur elmuna ge kuring mah barora. Nu pinter mah bapak, nu pinter mah ibu, urang mah anggap aja jelema bodoh. Mata kitu ya nerangkeun. Tah ieu teh bismillah. Teu ngartinya duli teuing ah. Da bismillah teh akar dina hirup teh bismillah. Matak segala rupa ge dek dahar maca bismillah make baju maca bismillah dek indit-inditan maca akar sok daun ieu bisa alus lantaran akarna alus daun ieu pewot akarna eueuh bismillah teu ecreg ka itu lagi geus moal balik matak jimatna hirup manusia
bismillah kalau nyebat asma Allah nu mawelas tur maasih tapalkeun sifatnya sifat asih. Pirasa kitu nah hese-hese teuing. Aing ngomongkeun batur dosa. Aing nyaritakeun kasalahan batur dosa. Aing boga harta pedit dosa. Nah atuh dipigawe. Tuh leungit bismillah. Coba lamun urang boga bismillah asup rasa urang teh kana rasa batur. Duh lamun urang ngomongkeun si itu kumaha lamun kadengieun moal teu nyeri hate jadi balem bibir moal ngomongkeun si itu. Bismillah. Ternyata urang teh ilmu bismillah teh teu kapigawe. Bener ya? Sehingga bismillah teh kudu bisa ngapung. Pecakan we engke balik ti dieu naik kana puncer tangkal awi tuluy notogeun maneh paeh ibu. Nah Ustaz rada gelo bismillah bisa ngapung geuning si tetangga ngadon paeh. Bismillah ngapung lain awakna tapi ngapung tak eusi hatena. Rasa batur rasa urang jadi batur jadi urang. Ibu deuk dahar maca bismillah nyurucud cai panon. Nah aya ngoceak budak tetangga teu hayang ngedahar tapi eueuh nu mere. Ibu deuk make baju alus nyurucud cai panon. Nah aya tetangga teu kabedag baju. Ibu deuk nyieun imah nu badag nyurucud cai panon. Aya jompo teu boga imah. Tuh bismillah teh nepi ka kitu. Matak poe ayeuna paingan loba nu kalaparan, loba yatim hayang sakola teu kebiayaan, loba jompo teu boga imah cicing di handapan jembatan, artina bismillah sebatas dibaca tanpa aya dina praktek kahirupan. Well. Bener ya. Ari ongko bismillah tapi geus beunghar hayang BLT si eta mah. Asal lieur. Ari bismillah dibaraca ai gedong boga, sawah boga, ai RT disarekan, RT gelo gitu. Cinta kunaon ibu nyarekan RT, batur menang BLT aing henteu gitu. Ngaran jelema beunghar boga bismillah mah daek mere lain hayang di bere. Ta eta bismillah dina praktek kahirupan. Matak sok gerang ngapung, lain ngapung awakna, tah gerang ngapung rasana. Sahartos Bu. Nu katilu bismillah teh kudu bisa napak kancang. Aya napak kancang teh napak dina sagala kaayaan. Ini ka Sukabumi jika orang Sukabumi, ini ka Bandung jika orang Bandung, ini ka Banten jika orang Banten. Mata abdi ge dina YouTube ning sok aya bahasa kasar keur di Banten. Ngaing-ngaing dia mejer. Jadi jelema mah da mertahankeun bahasa Bandung mah ngartieun. Maraban hayam ge pan barareda nya Cianjur jeung Bandung. Pan Cianjur mah maraban hayam teh kur tititit. Mata hayam nanti alus kongkorong nanti bawa we ka Bandung maraban hayam dihoak atuh bari nyindiran minantu kur tetetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara paingan isukna hayam teu kongkorongok dicekek ku minantuna gitu. Gerayo falsafah hirup mah da alam di mana dalilna Iqra gera baca bismirabbikaladzi khalaq. Naon Gusti nu kudu dibaca perkara nu geus dijadikeun ku kami. Kudu ku naon macana bismirabbika kalayan ku asma kami ceuk Allah. Ulah asma urang, ulah asma sato, ulah asma alam. Asma Allah pake maca gerasa. Taneuh. Halodo apa? Bener halodo? Geus sabaraha poe? Aya bulan. Tah, tinggal ku Bapak, ieu dibere halodo, ieu taneuh. Halodo garing. Tungguan hujan sapoe, ieu bakal hejo deui. Artina taneuh teu dendam. Sabulan halodona nol hujan sapoe kuring yakin ieu lapang bakal hejo deui sanajan aya mah garing diidek dileyak digeuleuhan dikeumahan dirujitan dicuaan ku ibu teh ieu taneuh tapi halodo sabulan nol hujan sapoe kuring yakin ieu taneuh bakal subur deui teu dendam taneuh mintin manusa teh tina saripati taneuh guguru tina taneuh tong dendaman matak lamun di dieu aya nu hadir di dieu tuluy dendaman si eta mah jigana taneuh sengketa. Komo nu haseum beungeut mah jigana taneuh kuburan. Komo nu sok pasea wae jeung tatangga, wah tanah urub bae eta. Tina taneuh wae bisa dijadikeun filosofi hirupnya. Bapak teh nginum, aing nginum teh ku cai, geura sok lalajoan cai, turunna ti luhur ka handap, dipenet naik ka luhur, dipenet deui rembes ka handap, dipenet deui ngaran cai teu bisa dipenet, didupak we. Naon simbol cai? Nyieun kaalusan ulah karena batu resep, nyieun kaalusan tong kahalangan ku nu ngewa, lempeng we manusia moal salamet tina bibir jelema, moal. Hayang kapake ku jelema moal salamet. Nana gerhana ceramah ka ditu ka dieu tong ngarep-ngarep salamet tina bibir jelema, nu ngomongkeun pasti aya. Nah hanya ustaz kitu jadi kopiah.
Ustad ieu di ieu tempat ceramah bebeakan tiap Jumaah, tiap rutinan moal salamet tina omong jelema. Moal. Sok Bandungan hadroh ieu alus, cek kuring alus teh. Alus ieu hadroh, tepakna, nyanyina, MC-na HD punten. Moal salamet tina bibir jelema. Cek nu sirik mah, dah salah nepak kitu teh. Maneh naik ka dieu sok. Nalika jelema ngomentar batur, manehna lain pelaku, Pak. Sekali. Nalika urang ngomentar ka batur, tanya, ai urang pelaku lain. Lamun lain pelaku, tong loba ngomentar kanu ngalakukeun. Ieu mah nita salat kanu keur takbir atuh, nya puguh jogol. Salat euy, pan aing teh keur takbir tuh. Nita salat mah kanu acan salat. Ieu mah nita salat kanu keur ruku. Kartos. Ibarat kuring, matak ieu teh hate salut. Sumping ka dieu dipapag ku para ustad, ku para kiai, ceuk hate salut, Pak. Nama geuning salut, oncor diadu oncor. Nya alus caang pisan. Ngan kade kudu sadar, oncor jeung oncor diadu-adu bakal aya nu pareum hiji teh. Da minyak tanah na beak. Jadi kali-kali mah keun meureun peuting ieu kuring nu mawa oncor, tak kuring balik, bapak ustad nu aya di dieu bawa oncor ku bapak, mata kuring balik, bapak nu ngempur oncorna, matak di dieu mah hampura ayeuna kuring keur ngoncoran, ustad di dieu teh keur mareuman oncor teh. Tangke balik oncor bapak hurungkeun deui, da abdi pan balik. Urang oncoran masyarakat anu poekeun babarengan. Coba lamun silih tiup, ku aing tiup oncor manehna, tak abdi ge paniup oncor bapak poe kabeh, Pak. Kahartos. Ngan lamun anu cek nu belet, naon ceramah teh nerangkeun oncor kumaha sia we. Marukanana oncor eta meureun euy. Bodoh. Tuh gambaran kahirupan teh kitu. Mata kirupa tong sok loba komentar kana perkara nu dipigawe ku batur mah eukeur kade urang ngomentar bari acan migawe pan gagal. Salah hadroh teh kurang leres teh tengah nyanyina, kurang balik tepakna. Cinta ari akang osok abdi melain pada mal nu kitu, naon tukang kenang ngaco. Geus mata hirup mah, geus naon nu dilakukeun ku batur, tuluykeun ku baturna, urang kade bisi urang can ngalakukeun. Ulah nu pika aya tetangga dicadar, diomongkeun, naon dicadar tah si eta nu hayang ditonyok teh. Mun tatangga geus bisa dicadar, tembongkeun hate nu alus. Nyai, alhamdulillah maneh mah geus bisa dicadar. Pepeurieun emak acan ka ditu genah ka dieu, genah tah Islam teh eta, Pak. Lain naon dicadar, itu kasigeng jeung tatangga jadi pecah, akhirna teh papaseaan, pan teu lucu. Bener? Darenge teh tukang ngogoreng batur. Sadil aing. Well. Matak bismillah teh ternyata boga makna. Bismillah kalau nyebat asma Allah. Ari asma Allah seberiji, Pak? 80. Tah ku Wali Songo Sunan Gunung Jati Cirebon ditapelkeun 88 di mana? Dina sirah saha? Sirah Semar. Matak di urang aya ngaranna pawayangan, padalangan. Dina sirah Semar aya kuncung Semar 720, 7 jeung 2 salapan. Kuncung Semar 810, 8 jeung hiji salapan. Kuncung Semar 300 genep 10, 3 jeung genep. Paingan Semar sifatna nyaahan, asihan, dedeuhan, asak hampura, boga kalembutan, kabeh pejabat takluk ku Semar. Eleh ku sifat Semar anu sakitu hadena. Loldorna tah Semar digoda ku dorna, aidorna pejabat tinggi, bajuna alus, resi disebutna, tasbih ceklan ngan kotor eusi hatena, tukang ngadu domba. Aduh, rame euy kana wayang ye lumpatna teh. Sabab nu boga Asmaul Husna, nu boga kuncung Semar adalah Semar. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawir, ya Gopar, ya Kohar, ya Wahab, ya Rojak, ya Patah, ya Alim, ya Qobid, ya Basit, ya Khofid, ya Rofi, ya Mu'id, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khobir, ya Halim, ya Adim, ya Gofur, ya Syakur, ya Ali. Eungap euy. Gerasok turutan Al-Gopar, Allah teh maha panghampura, urang disebut hamba, deuk nuturkeun saha lamun teu nuturkeun Allah, sedengkeun Allah teh qul huwallahu ahad, Allah teh ngan sahiji, ari Allah nu boga salapan-salapan, lamun Bapak teu nuturkeun Allah, deuk nuturkeun saha? Sedengkeun Allah ngan hiji. Hayo. Lamun teu nuturkeun sifat Allah, deuk nuturkeun sifat saha? Ting dongkeun.
Ari Allah boga sifat Al-Ghafar, tuturkeun atuh sifatna. Al-Ghafar teh maha panghampura, maka urang sebagai hamba kudu asak maka digoda we ku si kasebelan tah si Dorna. Dorna tukang ngalonyeng, tukang ngaheurian, tukang ngagoda. Dorna teh urang ge bakal digoda, Pak. Kusaha kudu geuleuh, kudu rujit, kudu cuak, kudu ngewa. Sapanjang Bapak hirup di dunya moal salamet ti jelema nu ngewaeun. Bener. Tah urang kudu kumaha batur ngewa, batur geuleuh ka urang. Al-Ghafar Allah maha panghampura, maka urang ge kudu asak kasaha kanu geuleuh, kanu rujit, kanu cuak, kanu ngewa. Eusina tilu, pek gera seuri kanu baeud, pek gera bere anu pedit, pek gera tanya anu tara. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu sanggup. Seuri kanu baeud. Balik ti dieu salaki ibu keur baeud, pek ibu bebarah katakan hareup salaki nu keur baeud, didagor termos ibu. Aing mah jeung sieun engang ditu teh. Aing maneh teh. Al-Ghafar seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Balik ti dieu salaki ibu baeud, pek ibu seserian hareupeun salaki, didagor termos. Maksudna seuri kanu baeud teh kajahatan batur tong dibales ku kajahatan, tapi kajahatan batur gera bales ku kahadean. Hiji tah jelema nu lempeng teh. Dua, jelema nu lempeng, mere kanu pedit, cing hajate tong dituliskeun atuh. Geus sidik mimin teh jelema beunghar, gedongna ge 2, mobilna ge 2, ai mere ngan 15. Dituliskeun mimin 15. Hiji waktu mimin hajat, hampura min. Lain mimin ieu, pokona mimin nu alam gaib. Hiji waktu mimin hajat, kumaha cek salaki, mah ceu mimin hajat, bere 50, pan nyegag ibu 50, tempo heula catetan. Di tempona catatan mimin 15, nyegag ongkoh ka salaki, untung teu ngagugu maneh, mun ngagugu rugi 35 gitu. Batur pedit nah dibalas ku pedit. Cobaan engke mamun bener urang umat Islam ngarti ka Kangjeng Nabi, wawuh ka Allahna, peditna batur gera bales ku bageurna urang. Hese. Nu katilu tanya jelema nu tara nanya. Balik ti dieu nya wayahna bisa jelema tara nanya gedor. Trok, assalamualaikum, segitu waalaikumsalam, aya naon, bieu aing geus rama jeung nana gerhana. Al-Ghafar tanu katilu kudu nanya ka nu tara, bebongok mana geus tara nanya ka aing 3 tahun, kunaon ari sia ibuna ngajak pasea. Da kasimpulan nanya ka nu tara teh, lain hartina kudu ngagedor batur nu tara nanya ka urang, tapi Al-Ghafar teh punten. Di balik kajahatan batur gera balas ku kahadean. Persetan dek diomongkeun, persetan dek geuleuh, persetan dek benci, persetan dek cuak, silahkan tuluykeun, tapi urang ulah pernah membenci. Lain nu kitu teh Nabi jelas. Bapa bongkar dina sirah nabawiyah. Kangjeng Nabi Muhammad nalika dek init ka masjid diseblok ku tai onta. Ku saha eta? Ku nu geuleuheun, wur tai onta nyeblok. Nabi ngahuleung bari melong, uih deui ka rorompokna. Ditanya ku Siti Khadijah, ya Rasul kunaon uih deui teu ka masjid? Aya nu nyeblok. Kunaon? Ku tai onta. Kumaha cek Siti Khadijah? Ibak deui we. Coba salaki ibu. Teu tulus ka masjid anu nyeblok. Kunaon maneh teu tulus? Diseblok. Ai ka masjid teh ngagubuk bedog, kadek jelema eta. Geus moal ecreug. 3 kali Nabi ka masjid diseblok keneh, ka 4 kali Nabi ngahulang. Naha nungguan nu nyeblok eueuh. Ka mana hariwang? Eta kanu nyeblok nyebut hariwang. Datang ke masjid Abu Bakar ngaharewos, ya Rasul. Aya nu udur geuning di urang teh. Saha Abu Bakar? Itu bumina nu nyeblok Nabi. Apakah Nabi jaipongan? Teu. Kumaha ceuk Nabi? Urang longok. Sanggup teu hate urang nepi ka dinya. Ari ibu umat sahat. Ai ka Nabi nyebutkeun cinta, nu kitu nyebutkeun teu sanggup. Bawa cinta ka saha ari urang? Urang longo, dereg-deg sa masjid ngalongo kabeh, pan si itu teh jelema doraka, Yahudi kafir, geuleuh ka Nabi, rujit ka Nabi, cuak ka Nabi, matak nyeblok ku tai onta teh rujit teh. Leugeudeut Nabi datang, kumaha ceuk Nabi? Jempe anjeun, tong ngomong. Nah ulah ngomong, sahabat Nabi teh ditanyahueun bahwa Nabi teh diseblok ku si eta. Coba lamun apaleun, dikadek beak. Matak ceuk Nabi, jempe anjeun, jempe. Nah aya Rasul mah jeung kudu jempe, sahabat kami teu apal. Mana nu karasa ieu dekul ku Nabi didoakeun, beres didoakeun dibere duit. Tah aya duit keur anjeun ti sahabat-sahabat kuring. Nabi wangsul pan ngoronang, ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
abdi nyaksi teu aya di pangeran angin Allah, abdi nyaksi bahwa anjeun adalah utusan Allah. Kunaon bersahadat iraha nabi dakwahna henteu, iraha nabi pidato henteu, tapi nasi eta asup Islam hidayah datang, akhlak anu nentukeun. Wow. Kaarti yo paingan urang awong-awongan ya oi ka batur haban we dakwah, cek batur teh kumaha sia we. Urang alus pidato punten anggang tina contoh, tapi nabi teu pidato tapi hebat dina contoh. Well. Rame nya. Da jiga lamun bapak indit ka masjid anu nyeblok, tuluy gering si itu di bajaan ku DKM euy nu nyeblok mana teh gering mau hiji ipongan dora ka ti aing. Matak tong coba-coba jug langsung level Jagger naik di dinya. Level urang mah da pabaliut jeung sombong atuh. Nya leres. Tuh. Matak jalma nu pilihan Allah, jalma nu hayang dipilih Allah, maka urang kudu milih Gusti. Sekali deui. Lamun hayang dipilih Allah, maka urang kudu milih. Tah, kunaon urang teu dipilih Allah? Beungan urang teu milih Allah. Kunaon urang teu milih harta? Kunaon harta teu milih urang? Urang teu milih harta. Nah, dibere harta ge adigung atuh keur sangsara wae goreng ka batur komo beunghar moal teu ngalayak batur. Kunaon atuh Allah teu bet mere ilmu ka si eta? Teu dibere ilmu ka urang, heuh keur bodoh we saban geureuh komo pinter Pak, moal tuh beuki edane gurgerna teh. Jadi lamun hayang urang dipilih Allah, maka urang kudu milih Gusti. Maka dina alam perbedaan ge make bismillah geus. Hargaan batur, oh batur mah euy kitu salatna, urang mah da kieu salatna. Silih ajenan silih palsapahna sampe dijieun gegetuk, dijieun comro, dijieun misro, dijieun kicimpring, jeung dijieun kiripik, anger we sampe keneh sampe. Rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, rek Jamaah Tabligh, anger Islam keneh Islam. Balik deui kana dapuran awi, bawa jadi nyiru, jadi ayakan, jadi boboko, jadi aseupan. Awi keneh awi. Matak naonnya urang ulah eleh ku sampe. Bener ya? Termasuk bulan Muharram Pak, aya nu Muharraman, aya nu tara. Mata kuring yakin, ieu mayoritas NU, nah Muharraman. Balad urang nu di Persis Muhammadiyah, tara Muharraman, tara atuh kumaha keun bae. Tak urang osok tuluykeun batur tara teu masalah, teu kudu riweuh. Heuh nyata si eta mah cenah tara Muharraman, bae. Si eta mah tara tahlilan, bae. Si eta mah tara sholawatan, bae. Si eta mah tara muludan, bae. Si eta mah tara rajaban, baik. Atuh urang osok muludan tuluykeun, osok rajaban tuluykeun, osok tahlilan tuluykeun, osok Muharraman tuluykeun, geus teu kudu silih ganggu Pak. Kahartos. Lamun urang silih ganggu berarti ego keneh, ngaran ego berarti lain ibadah ka Allah tapi nyembah kana hawa nafsu sorangan. Well, matak ladang muludan teh isuk nanti jadi goreng. Mana gorengna? Nah, cenah si eta mah beunghar tapi teu udunan tuh. Maknya teh nyieun kalusan kacakselakan ukur kutai cak-cak. Aya naon atuh di bulan Muharram? Urang bongkar. Aya naon di bulan Muharram? Kunaon rata-rata orang NU muludan, rajaban, Muharraman, kunaon di NU sok aya kitu. Orang NU itu paham tentang budaya masyarakat. Matak dakwahna teh jujur we sakumaha ayana berdasarkan budayana sewangan. Toong di masjid. Eling umat tuh. Toong di musola, wujud kidamba kok NU kan? Robana atina dinyanyi-nyanyi. Nah, apaan ieu mah karesepna nyanyi teh. Kaharti. Nah, atuh teu akur jeung Arab moal bisa. Matak Gus Dur anu ketua NU dulu, anu mantan presiden, anu ngantunkeun, jadilah orang Islam, tapi jangan pernah menjadi Arab. Jadilah orang Hindu, tapi jangan jadi India. Jadilah orang Kristen, tapi jangan jadi Yahudi. Artinya Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang. Kahartos. Atuh lamun urang nembongkeun budaya Arab mah moal bisa. Di Arab mah tarawih jam 3, Bu. Di Arab tarawih jam 3 subuh, jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapeting tamat. Cobaan sok tarawih di dieu. Nepi jam 3 RW nu pangheulana balik teh. Moal teh cek RW teh gemok di sung masjidna. Nah lila teuing rada gelo imam teh. Tuh, imam alus teh disebutna nu gelo teh. Lol Jagger bari make tato atuh RT ku aing we cenah di imaman. Sok atuh make tato nu dibacana teh Al-Ikhlas. Eta meureun sepakat pas rakaat ka-4 hayang Anas poho deui. Ai Jagger pan hohoak wios kulhu deui. Kumaha cek RT? Lajeng we cenah kumaha maneh lah.
Nah, da eta tarawih setengah salapan kuat beres, pada ngagabruk ku ibu-ibu teu sangka nya cenah awak maneh ditato ngimaman mah kapake. Tadi urang mah imam kapake teh nu tereh. Inilah Indonesia. Kartos. Jadi geus teu kudu pasea. Matak rata-rata mun masjid NU bedug, mun masjid NU nadoman, mun masjid NU ngapalkeun ge make nada. Tah Persis Muhammadiyah mah teu make eta, teu nanaon bae. Nah makin teu nanaon berarti batur boga metode anu beda jeung urang, pek urang silih ajen. Di NU wae tahlil aya nu beda. Aya nu tungkul, aya nu ngagideug, aya nu muih. Bandungan lamun aya nu maot. Di juru anu tungkul la ilaha illallah lastu sare. Hudang-hudang dahar sia tah. Isukna teh disamber deui cing teh bah hayu urang tahlil deui siap. Nah cing teh abah mokot sumanget teu lila cenah tahlilnya. Nya heuh dah hees. Tapi keur ustad setempat anu mimpin tahlil sajam setengah. Karasa ripuhna teh. Digidegeun. La ilaha illallah la ilah cing teh bah. Nah di gudag gideug batur mah tungkul tempok ku maneh nu tungkul mengadon sare. Jadi emang di gudag gideug ngara teh sare jiga si eta. Anu paling paur nu muih. Illallah 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 illallah. Nah da bubar tahlil batur bola kecerakan dahar golokok di buruan balik ke pangheulana. Juk langsung ka rumah sakit da balik nanti jeung ambulan. Ternyata isukna teh nu tahlil teh dua kelompok di dionggoh di dionggoh. Nu tungkul nu dibaca tahlil, nu ngagideug nu dibaca tahlil, nu muih ge nu dibaca tahlil. Naon alasan urang kudu pasea sadenger nu dibaca sarua? Well. Sahadat sarua, kiblat sarua, nabi na sarua, pangeran na sarua, agama na sarua, kiblat na sarua, Ka'bah na sarua, ibadah haji na sarua. Naon alasan kudu pasea? Darenge tukang pasea. Matak naon lamun Islam dijadikan rahmatan lil. Matak naon atuh. Hanya berbeda cara teu jadi masalah. Dari jero nama sarua keneh sarua. Teu kudu riweuh, Pak. Bener ya, Bu? Keun wae budak ceurik masalah ninina. Hoyong ngaleueut meureun, yeuh bere cai. Oh aya eueuh. Kunaon Dede ieu Om? Tuh, eta mah nginum we haben gitu. Kunaon Dede nginum wae. Aya ngompol Dede jauh ka WC. Termasuk orang muharaman, muludan, rajaban. Ngarah naon? Ngarah rakyat apaleun sejarah rajab, sejarah mulud, sejarah muharam. Atuh Persis jeung Muhammadiyah mungkin geus apal. Heukeun bae urang mah urang alus sangka we geus arapaleun batur mah. Urang mah da rakyat. Heuh atuh rakyat di urang atuh aduh. Rada hese kana ngaji, rada susah diajak ke masjid, rada tepati bener diajak kana kitab, atuh diolo ku cara ngayakeun acara kieu. Ieu teh ngolo. Kartos ngolo. Tuh panini halaladir, budak leutik halaladir tuh. Anu pinter hadir, nu bodoh ge. Tuh. Matak urang bongkar lamun mulud hari kelahiran Nabi, lamun Rajab Isra Mi'raj, tah lamun Muharram hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah. Mekah teh dalam keadaan jahiliyah, Madinah teh dalam keadaan caang. Tah Nabi teh ti nu poek ka nu caang. Nu poek adalah Mekah, nu caang adalah Madinah. Maka Nabi adalah hijrah. Orang NU cerdas, Pak. Dicokot sinyal ngayakeun abring-abringan. Abring-abringan kan hijrah. Mapah Pak Nabi teh ti Mekah ka Madinah gitu kan? Hijrah. Tah gambaran hijrah Nabi teh nalika tanggal hiji ibu abring-abringan. Mawa naon ibu pawei? Obor. Keur naon obor? Geus kapangih tak ku NU mah. Oh, paingan abring-abringan mawa oncor. Ternyata tina poek kana caang. Nah mawa oncor. Nah ieu abring-abringan hijrah. Nah mawa oncor keur nyaangan. Tah oncor teh artina hijrah tina poek kana caang. Beres we tidinya dibuka ku para ulama, ditempukeun hadisna, dibongkar eusi Qur'anna, ieu tah lalakon hijrah Nabi ti Mekah ka Madinah, hijrah. Maka urang ge kudu hijrah. Ti mana hijrahna urang? Ceuk sararea teh tina salah kana bener maka boga oncor bebeneran. Tina bodoh jadi nyaho, boga oncor dina nyaho. Tina kedul jadi daek, boga oncor dina daek. Tina pedit jadi bager, boga oncor dina bager. Tina goreng kasalaki jadi alus, boga oncor dina kaalusan. Selesai hirup. Kahartos ya.
Matak ladang muharaman teh naon? Robah diri. Nu pedit jadi bager, nu salah jadi soleh, nu kedul jadi daek, nu goreng patut kasalaki hijrah ayeuna keneh. Kuwatang ke balik teh. Aya. Engke salaki bakal nanya, kunaon ai maneh balik pengajian jadi lebay? Oh, hijrah. Aduh. Hiji tah. Ku orang NU dicokot, oh abring-abringan Nabi teh panjang para sahabat teh ngabring ti Mekah ka Madinah, tak orang NU pinter tanggal hiji abring-abringan mawa oncor artina oncor teh keur alat nyaangan. Heueuh hijrah teh alat cacaang hirup. Kadua, dina bulan Muharram terjadi Nabi Adam alaihissalam digobrageun ka alam dunia. Tuluy Nabi Adam teh ditepungkeun jeung Siti Hawa, tah nepi ka tobatna Nabi Adam eta ge di bulan Muharram. Matak loba para ulama menyebutkan Muharram adalah pintuna taubat. Dua tah. Kene urang geradageun, hayang balik urang teh. Allahu Gus jam 11 teh karasa waktu teh euy. Tuh, wa. Allah nepi ka jam 3 Sok teh kumaneh tuluykeun. Da urang mengukur pi balikeun 5 jam. Mun jam 11 pinu-pian berarti jam 4. Allah. Kumaha Pak? Acan tunuh. Tah lamun Bapak can tunuh abdi atuh tunuh. Kada ada urang mah pengajian tadi ukuran teh ku tunuh sia ieu. Kenah cenah ieu pengajian sia nah teu tunuh sia gitu. Heungan abdi nu ceramahna geus tunuh ieu teh. Nu po ibu teh aing mah kuat tunuh kieu. Bae ibu teh sono keneh. Ibu sono keneh. Tak abdi mah teu mungkin sono ka ibu. Jadi pan anu halus teh kudu nyekrup duanana teh nu ieu bogoh nu ieu bogoh. Ari ibu bogoh ka urang-urang henteu mah teu sudi we. Batu turun kesik naik, nu itu turun nu ieu naik. Heueuh penyelesaian teh. Habane turun naik, si itu turun ieu naik atuh irah tepungna. Kudu mah turun duanana teh. Kedua, Nabi Adam alaihissalam tobat ge terjadi di bulan Muharram. Nu katilu, putuna Kangjeng Nabi Sayyidina Hasan jeung Husein di Karbala tepatna tanggal 10 Muharram dipenggal Pak. Eta ge terjadi di bulan Muharram. Matak ingat-ingat sok urang suka mimbar eta. Ingat-ingat urang suka mimbar. Setiap tanggal 8 jeung 10 kolot urang baheula sok mulas imah ku warna beureum. Sok nyieun kadaharan warna beureum dibagi-bagi tapi nah kolot baheula bali ceurik kunaon ceurik dianggapna lain roti tapi inilah darahna Hasan jeung Husein nepi ka geram dina dirina rujit ka Yahudi rujit kanu ngamaotan rujit kanu merangan Islam nama gejeng rujit tah terjadina Karbala 9 jeung 10 Muharram putuna Kangjeng Nabi Muhammad Sayyidina Hasan jeung Husein dipenggal dina batu ngocor darahna ku kolot baheula dicokot warna darah beureum akhirna imah di beureuman dadahareun tina beureum tak ieu kudu Muharram teh baraju beureum kudu ngan sok sieun dianggap PDI Pak anta kuring ge kieu we tah kudu mah bareureum filosofi hirup kumaha we Indonesia merdeka Bapak ge uning ngameureun nalika Indonesia merdeka Belegur di belah kidul, jeleger di belah kaler, kocak di belah wetan. Disimpulkan ku kolot baheula nyeun imah ge di beureumman, kadaharan ge beureum. Itu teh filosofi hirup. Salahkeun kuno ayeuna, nah niki gituan hurapat, kira-kira teu ngarti sejarah mending jempe. Sabab kolot baheula mah dakwahna ge di luhureun panto. Naon dakwah kolot baheula luhureun panto sawen ngaranna. Sawen dijieun tina harupat, tojoskeun kana bawang beureum, tutup ku jukut palias. Naon harupat? Ulah getas harupateun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu dibengku, abong letah teu tulangan. Nu kieu tah kudu dikunci. Harupat ditojoskeun kana bawang beureum, sik-sik ku ibu bawang beureum, curucut cai panon, ucap tekad lampah jeung perbuatan tong nganyerikeun hate batur bisi ngeclak cimatana. Ditutup ku jukut palias, artina palias teuing geuning eueuh dalilan lain eueuh dalil urang nu kurang ngoreh teangan dalil gibah tak eta buktina well rame nya tuh kolot baheula nyieun imahna ge 5 ka 6 di tengahna ingat-ingat pokona ingat-ingat lah da ieu mah bahasa kolot baheula nyieun imah ukuranna 5 ka 6 di tengahna nyang centihang hiji di hareupeun imah kudu aya hanjuang pangcalikan kudu 1 meter ka 2 meter
Bahkan kusen kudu jumlahna 17. Di luhur kudu aya salapan gara baca ku bapak napelkeun Islam di imah 5 kagenep rukun iman rukun Islam yang centihang hiji rukun ihsan pangcalikan 2 meter ka 1 meter pangbalikan kuburan paingan di hareupeun buruan kudu make hanjuang ditempatkeun dina kuburan iraha kolot baheula papasehaan nah deuk kaluar ti imah ge geus sadar aing bakal balik kana kuburan keur naon kudu goreng jeung dulur poe ayeuna pan di hareupna teh kembang pa alus-alusnya jadi leungit makna Pak kahartos ya itulah dakwah kolot baheula poe ayeuna pan dakwahna teh kieu lamun zaman Belanda ceramah kieu di bedil atuh matak baheula aduh bendera supaya salamat geus nyieun imah bendera tapelkeun dina suhunan geuwat tutupan ku abig di juru imah kudu aya tiwu kudu aya pare sagegeus kudu aya kalapa kudu aya cau belana datang neangan bendera geus katutupan akhirna tiwu dibawa cau dibawa pare dibawa salamat bendera itulah kolot baheula ayeuna mah pentuh bendera ge ditancelepkeun mun keur zaman Belanda beak tah artina Islam ge disumputkeun kunaon disumputkeun teu ditemrakeun lain kurang wani dina berjuang tapi metodologi menyampaikan Islam dengan budaya lol deui wayang ge dakwah lewat budaya matak lalajuan ku ibu bahasa wayang leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca tuh cuk bapak-bapak nu ditonggoh teu sangka cenah eta nagerhana keur kasep teh alus sorana meureun talamun nu hareup teh ieu neng gandeng jelema teh cenah leungit diri nu sayakti ngajarkeun tauhid teh leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria ari satria di urang saha Prabowo lamun datang ka dieu dipapag ku karpet merahnya diugung-ugung ku rakyatna dihormat ku sararea bener satria urang ge jadi satria hareupeun Allah Pak palebah mana jadi satria engke hareupeun Allah lamun geus bisa leungitkeun ka hayang diri nu hadir ka hayang Allah leungitkeun kaputusan diri nu hadir kaputusan Allah leungitkeun nafsuna diri nu aya adalah keinginan Allah satria teh eta matak wayang teh ngajarkeun tauhid ceuk saha ceuk nu apal sejarah kumaha mun teu apal nanaona atuh dakwah ayeuna jeung dakwah baheula nya enteng ayeuna tinggal ceramah aya dakwah baheula teu bisa ceramah kieu pan ngajarkeun Fatihah oge kudu jam 1 peuting di mana atuh santrina di kolong matak rarata bubar-bubar mah santri budug nah pagaleuy jeung ti kotok akhirna teh jam 1 pan ngaran-ngaran jam 1 santri teh nu geus kerek di kolong teh anu inget keneh tah harewosan ku kiyayeuna Al-Fatihah dreg-deg baca ti luhur Bismillahirrahmanirrahim nuker ngalinur bari geus sare bari geus tibra bismillahirrahmanirrahim jadi bismillahirrokamnirokim nepi panepi ka detik ayeuna teh angres eta mah cing teh bismillahirrahmanirrahim wah teh dituna ge bismillahirrokamnirokim baheula jadi hanya sebatas alat metodologi orang mana eta nu berjuang punten lamun disebutkeun orang Nahdlatul Ulama sabab berdakwah lewat budaya Persis Muhammadiyah mah kan kabeh diekeun modern Pak jadi geus modern geus moal mengenal tentang silsilah budaya eta tah tinggal urangna dewasa pek hayu urang silih ajenna doa tah 3 Nabi Ibrahim alaihissalam diduruk diasupkeun kana seuneu entap-entaban ternyata salamet eta ge salamet Nabi Ibrahim di bulan Muharram mana ayatna kul ya naru kuni barda wa salaman al Ibrahim heseuneu tiis salametkeun Kangjeng Nabi Ibrahim itu salametna Nabi Ibrahim terjadi di bulan Muharram lole aya umat Islam nu muasaan ayat eta ngaranna Mang Udin Pak jadi dibaca nanti kieu kul ya naru kuni barda wa salaman al Udin nepi ka asupkan dudurukan tutung Pak ayat eta keur Nabi Ibrahim dituturkeun ku Udin atau Ibrahim jeung Udin jauh-jauh gitu. Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa diudag ku Firaun di bahanan tongkat ceuk Allah teungeukeun tongkat kana lautan brai eta lautan beulah kunaon ku tongkat ayeuna tongkat Nabi Musa aya keneh ceklan ku bapa gersok teungeul balong ngadon bapa kempreng Pak nah ieu teh tongkatna tawa hatena hampura lain tongkatna tapi hate nepi ka Allahna baheula nu kasurupan tara dibaca naon-naon
Pira kadar maca bismillahirrahmanirrahim ingkah jurig cager Pak. Nu ayeuna dipangmacakeun Yasin si itu ngadon maca Al-Baqarah Pak. Berarti lain bab etana hate nu kudu nepi ka Gusti, lain batu alina, lain kerisna, lain tongkatna, hate nepi teu ka Allah. Da bibir urang mah nyebutkeun Allah geuning hate mah can nepi ka Gusti. Tah ayana Muharram, Rajab jeung Mulud termasuk nul segala rupa supaya urang nganepikeun ieu hate ka Gusti Allah. Lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basana, alus bacaan salat kudu alus ucapan saenggeus salat, ruku dina salat artina kudu nembongkeun sikap ngahargaan batur, sujud dina salat sujudna ka Allah, makhluk Allah tong sok dihina sabab Allah teu pernah ngahinakeun makhluk Allah. Bener. Ulah ai ka Allah sujud ai makhlukna diledek teu baleg teh. Halah, ulah ari ka Allah sujud ari makhlukna diledek teu baleg. Sabab Allah teh nyiptakeun makhluk teh lain keur dihina, lain keur ledek, lain keur dicaci, lain keur dimaki, tapi pek gera bismillah, gera silih pikanyaah. Lawan aya jelema teu salat, pikanyaah Pak. Baca kunya, duh teuing-teuingeun si eta nepi ka teu salat, datangan ka imahna, bere rokona, asongan kopina, naon alesanana, ulah waka dakwah bab salat. Oh, paingan si eta teu salat teh geuning jelema ripuh, jelema sangsara, asongan beas, asongan kadaharan, tages kitu bebek ku dalil salat, kuring yakin mun urang geus nyieun jasa tuluy nerangkeun salat bakal ngagugu. Ieu mah nyieun jasa henteu nyebut doma heueuh. Nu teu salat jiga doma ngalawan. Kahartos pek nyieun jasa heula kakara dakwah, lamun dakwah tuluy nyieun jasa henteu punten mintul. Sok bapak mere duit leutik ai ka pamajikan ngeukepan unggal peuting pan ditonyok. Bere heula acis atuh mah 5 juta boro-boro bapak nu ngajak manehna hayu sono. Ieu mah dibere henteu haben we ngajak digeukepan unggal peuting kumaha pamajikan ripuh aing nyeurepan sia mah duit eueuhan. Nyieun jasa heula kakara menta da judul lagi iya kana budu wa iya kana stain ibadah heula kakara menta ai urang mah menta mineng ibadah cadu. Ah sok we sing salaladar menta mineng ibadah hese nya. Ya Allah minta harta, ya Allah minta selamat. Salat subuh 6:30 duha eta. Aduh ngosan ripuh euy. Jeung hayang dahar. Ieu mah nganyangakeun silaturahmi we ka sararea ibu sing sarehat. Paranyang Yuswa parak milik deket Rizki Anggang Balai jauh Cocobi. Utamana ibu teh doakeun, doakeun kuring, doakeun Pak Ustad nu aya deket di dieu, doakeun para kiai elmuna sing barokah. Yuswana sing manfaat dunia miwah akhiratna tanpa ustad hiji geleungit we ustad hiji taraweh moal jadi tetengah imaman moal tulus mata ka ustad cing atuh hargaan tong hargaan ustad nu jauh da kuring mah jauh tah hargaan mah ustad nu deukeut kahartos. Ibu bapak sadaya sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fi sabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka pangarsa al-mukarram guru urang sadayana anu mana alhamdulillah parantos ka kuping ku urang sadayana naon rupi wejangan agama anu parantos diuningakeun dibajar beaskeun ka urang sadayana ti awal duy ka akhir. Mudah-mudahan masih ngajantenkeun ilmu anu manfaat sinareng ilmu anu barokah ka urang sadayana. Si abdi yakin naon rupi anu parantos dikemukakeun ku manteuna ageng manfaat napikeun urang sadayana upami ku urang sadayana diamalkeun dina kahirupan sadidinteuna insyaallah urang sadayana ngajantenkeun jalmi anu hade di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang doakeun mudah-mudahan mantenna masing disehatkeun ku Allah, diberkahkeun ku Allah oge mantenna sinareng reng-renganana, mudah-mudahan masing disalametkeun di perjalananana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sim abdi ngawakilan ti para panitia ngahaturkeun nuhun pisan
para hadirin sadayana bapak-bapak ibu-ibu pemuda-pemudi santrian miwah wasantriatna anu parantos haladir kana ieu mahfalah mubarakah ieu insyaallah mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana masing diberkahkeun oge mudah-mudahan masing diselamatkeun di perjalananana sehingga sadayana sing diselamatkeun dugi ka bumina masing-masing amin amin ya Allah ya rabbal amin si abdi dina ieu kesempatan selaku MC selaku pemandu acara nyuhunkeun dihampunteun dina sabudaya ning kaalpaanana wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.